mapai sisi basisir, tapi ngadadak ombak datang ngampas jiga nu mawa jeung nyeblok hate pikeun ngageuing dirina tina rasa nu tunggara tepangdang ulah kanca dina dongeng Sunda nu masih nyanak di cariyos nalangsa urang cariyoskeun deui nu kasimpen antara si Sarajang jeung eta Wanoja keur ngobrol padudua lain ngabalakakeun ka cinta tapi curhat ka sedih jeung ka peurih. Hatur nuhun kana pangimut sareng pangimuja. Nyaikeun we tuda jeung sadeui urang teh jeung papada makhluk atuh bisa nulung aku ngrupaning harta mah nya adiku bahasa mah teu meser cek si Sarajang bari neuteup ka hareup melongkeun jalan nu sakitu panjang. Mohon tapi kumahanya eta abi teu bingung tuh dah antara ditampi sareng teu Eta mah tergantung ka aing patah hati aing kumaha pami cek hati aing teu kengingnya tinggalkeun kumaha ge ari cinta mah sareng kadeudeuk ulah bet dipaksakeun cek si Sarajang jiga nu nya ngalingan padahal mah nyaritakeun dirina puguh dirina udah keur ngarasa tu genah ku hiji Wanoja anu tinggalkeun ka panganaran tilu poe tilu peuting manehanana nu kasangka di mamawa padahal sabalikna si Sarajang mah balik ka imah. mohon katampi pisan ari abi mah kahoyong teh anu tiasa ngartos kana kaayaan abi kadewasaanana sanes menang rupa sareng harta tapi sakieu kaayaanana Cek eta Wanoja bari neuteuk melong terus antep ke si Sarajang. Atuh kitu mah eta mah tuh seputus kayan atuh berarti termasuk karakter aing atuh ieu teh kebenaran atuh si Sarajang bari nyerenge seuri jadi tu nama hitung-hitung muyarkeun tina kasedih melokeun carita sangkan ulah fokus kana katungaraan. mohon puguh eta pisan Aduh nya gitu eta tangi mohon cek eta Wanoja beuki wani ka si Sarajang geus di jalanan ku si Sarajang tuh aya mah asa kieu kaayaanana masalah cinta jeung kanyaama lain ku ucapan tapi paling kurang ka paripola jeung perhatian
mesti kudu ngobrolkeun deui. Sabab kadang ngobrolkeun cinta isuk pageto manehna jari tina janjina. Cek si Sarajang. Hati-hati dina nyaritana. Da bisi nyinggung perasaan eta wanoja. Aduh, abdi asa kasang serma seriusan eta pisan ku abdi dipilari teh pamegat nu model kitu. Aduh, ngabet dipilari ini panama ya di dieu teu keurang dipilari. Cek si Sarajang. Bari ngadeleuk ka eta wanoja. Tuai sudah motor na ngalaku. Nya tuh tiga teh awe ayeuna nu keur melesat tuh suka ka mana. Digana mah kana teh ai. Cok kitu sama. Nya mohon tuh. Ari cek ama kieu ini. Ari perkawis masalah cinta mah keur diemut nuas paos. Nanti ulang ngadek satek nanya rasa pasna. Bising ke salah. Kedah ditinggali heula karakter masing-masing. Mohon ku katagaan. Akang abdi beuki ngagebrai ayeuna mah. Bege kitu sabarang mah. Rek nyarios dengan titiasa. Heuleuh waktosna kanca atos teu kapan paralun ampun kasuhun kuninggali nu dipamri permio.